Yuk Curug Galur nu kapungkur mapai riwayat zaman baheula. Dina zaman animisme, dina zaman dinamisme para wali nyebarkeun agama Islam ngangge perantawisan wayang. Wayang menjadi perlambang hirupna manusia nuglar di marcapada anu dipipiningan ku silib sinir dihalangan ku siloka sareng sasmita kalayan dirimunan ku simul guareun zaman kiwari anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia wirih manusia diwajibkeun tapakur, tadakur sareng tasakur. Gentur kang tinutur gentra kang cinarita gelis kang kapiwarati enggal anu kacarios. Di salebeting pagelaran Jawi Keraton Nagara Astinapura Sang Nalendra Ajujuluk Prabu Kresna Dipayana atanapi Prabu Abiasa ngahaja ngahaturanan linggih putra panengah kakasih Raden Pandu kalayan Ani Prakya Semar Badranaya nampi panyaur ajrih anu tara biasa ngadampa pagelaran tetegeun maklum anu kurunyung ngati kampung datang nati padesaan punirahangan diga de buah ati kemang soca mustika kula di pewenangan anu payus di piagul kalayan di pireus anaki Pandu yap kadieu kahareup Pinodamel Ramadewaji putra Pandu nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi semua pangabaktus kohunyuk panjenengan Ramadewaji pujastuti hidup ditarima kudua leungeun ken sakatuhu simpen pulungi ati pun dihing mastaka kalih nati eta aya pikersal naon purwa panjenengan Ramadewaji kersani malang ke heula kahareup Semar kapayun Kang anu aya anak nampi nuhun laksa ketika pingahkan kana naon rupiah pembage nun kalayan ngahaturkeun semasungkeun kahoyok panjenengan Gusti Prabu manawi bahan katampi ditarima kahoyok juragan Anom nuhun Kang kalih nati eta bilih kirang tata kirang titik duduga priyoga cologog sareng sajabina malum anu kurunyungna oge ti kampung dongkapna ti padesaan mucenghis jisim abdi ti pakemitan bilih aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan hapunten bilih teu sapuk sareng mamanahan urang saling maklum Kakang Semar sumuhun ajrih jisim abdi teh ieu tara biasa nampi panyaur asa rumpang jisim abdi teh nun tetegeun toh ieu karaton teh nu anjeun lain anu kaula milik sararea nuhun atuh nun kalayan aya pikersal naon atuh purwa panjenengan kersani malan teh kieu disaur dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wancina teh memang aya hal-hal anu diharapkeun
ayeuna geus ompong buuk hideung geus saramang bodas tanaga geus ngurangan pikiran oge geus loba ngalamun nyaeta nyawang kanu bakal kaalaman sabab hiji waktu manusia bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana nyai kahoyong masen ulah waka eta mah ceuk ukuran nafsu jadi saat sana kaula mulang na ka alam asa mulihna ka jati teh moal melang ninggalkeun seug upama nu jadi anak geus pepak pinuh ilmu jemar panalar sugih ku pangarti nyaeta pangarti ilmu teh keur amalkeuneun bisi diparengkeun hidup neruskeun karajaan ama nyaeta pikeun nyaosan ngemban amanat penderitaan rakyat jadi moal melang seug upama hidup geus eusi malang sedengkeun teu gampang dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ngolah negara teh teu enteng pasti bakal rupa-rupa gogoda jeung jalma anu aya di negara astina teh moal resep kabeh nyaeta setiap kajelma loba nu mikaresep teu anggang tinu mikangewa sanajan kaeta jelema loba nu mikangewa pasti moal anggang tinu mikaresep tah ai keur nu ngewa sok nyieun rupa-rupa jalan supaya urang tigubrag wibawa jeung komara leres rupa-rupa cara malahan 1000 hiji jalan pikeun ngagubragkeun urang sanajan kasalahan saeutik oge sok digegedekeun ta eta datangna tinu ngewa memang eta soal kawajaran wajar ai di dunya mah di dunya wajar kajelema lamun mikangewa sabab teu anggang teu mikaresep teh naon sababna da makhluk pangeran kula ayeuna lamun diukur ku kanyataan entong boro ka kaula ka pangeran oge kanu nyiptakeun bumi langit sawarga neraka eueuh nu percaya kabeh eueuh anu nyemah kabeh ka pangeran eueuh nu taat kabeh ka pangeran aya nu nyemah kana panon poe nu nyemah kana kayu kana batu malahan aya oge nu kana roti dijieun ku manehna sanggeusna dijieun tuluy disembah jadi sinetna entong boro ka kaula salaku makhlukna pangeran ka pangeran oge eueuh nu ngaku kabeh eueuh nu taat kabeh eueuh nu percaya kabeh ngan parendene kitu urang cing bisa nakisna naon modalna mengpeung hidup ayeuna candi istrenan jadi raja di negara geura prakteangan ilmuna ilmuna kapamingpinan teh kumaha sedengkeun setiap jadi pamimpin teh kudu leuleus jeujeur liat tali ipis lapis kanal tapel landung kandungan jeung layar Aisyah laras di mana-mana urang nyarita teh kudu nete taraje ninsa kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit jeung ngalak menta ieu leres oh jadi tuang putra teh bade neraskeun salira rupina jadi raja di negara ya moal disebat nepotisme gitu kumaha Semar
bilih maklum tinu ngewa tianah moal disebat nepotisme tuang putra dijadikan raja. Alus Semar kula alus caritaan Semar teh memang keur mah aya hakna deui Semar nyarita rakyat sok salurkeun aspirasi. Malahan sapinuhna kedaulatan teh aya di tangan rakyat. Ya, laras alus. Ngan kaula dek ngajawab, saya disebut nepotisme teh aya dua alternatif. Aya nu positif jeung negatif. Sumuhun aya nu positifna lamun nu jadi anak geus ahlina teu naon dijadikeun oge jeung teu ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa, malahan nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa, malahan mawa bagja ka balarea. Teu bisa disebut nepotisme anu negatif. Oh kitu. Sabab dina widangna pangeran oge geus merebeja lamun nitah kudu ka ahlina. Lamun nitah lain ka lain ahlina tunggu karuksakanana. Kateranganana nya. Tah lamun ngajadikeun anak anu datangna tina nyaah sanajan anak teu sakola oge der dijadikeun pamimpin. Bari jeung lain ahlina. Bari jeung teu apal dina widangna der dijadikeun malahan ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa. Ta eta anu teu dipiharep ku sararea teh. Sumuhun. Ari kitu mah nu jadi anak geus pinuh ilmu jemar panalar sugih ku pangarti ilmu kapamingpinan jeung sajabana lahirna batinna empek teh teuing. Malahan rakyat oge moal nyarita lamun anjeun nepi ka mawa bagja ka nagara jeung ka bangsa jadi raja. Sumuhun. Leres. Ya. Imbalan. Sabab ari pamimpin teh hiji nyata kudu bisa napak di sakabeh golongan. Ulah aya pamilih sistem jeung ulah aya berat sabeula. Kaduana kaamak raja ulah dibabawa karena kaamak pribadi. Kaamak pribadi ulah dibabawa karena kaamak raja. Kangewa pribadi ulah dibabawa karena kangewa raja. Cing bisa memisahkan mana raja mana pribadi. Oh sumuhun ngartos. Nya. Laras kaula anu diharapkeun ku kaula. Kaula boga anak tilu nu panggedena dek dijadikeun raja teh sabab teu minuhan kana syarat-syaratna. Sabab nu panggedena mah dastarata lolong matana. Oh jadi anu buta manu lolong mah tidak memenuhi syarat. Iya. Oh sumuhun saya. Iya mah kanyataan da si dastarata mah teu bisa nenyok. Olong otot. Leres. Ari dek ngajadikeun si bungsu si Widura aya eta mah pokal teuing ngomongna teh. Hareup teuing ngomongna, pokal teuing ngomongna, jeung can aya jasa geus pertengtang ngomongna teh. Oh, tuang putra anu bungsu Widura. Iya, sumuhun. Sabab si Widura mah loba capek wungkul.
lintang ti hidup anak ama anu panengah pandu jung gerak lumaku bra gerak lumampah jigra ini teangan ilmu panemu jampe pamake ulah ukur ti kaula unggul ieu mah kanyataan sorak raya teh ayeuna geus tamplok ka hidup nu matak ama dek seren sumeren oge ka hidup sabab hidup teh geus loba kahadean di masyarakat. Wah tapi no damel kaulanu nanging rupina dina dangat ayeuna mah putra teh acan sangem heuh ari ayeuna mah engke kahareupna ayeuna mah ngelmu we heula malahan aya jalan komo meuntas naon ama teh kalengitan kitab kaicalan kitab ari kitabna teh nyaeta anu disebut kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat. Kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat teu aya ku kupingan teh nya kamana nun leungit Semar tina lomari aya nu kitu teh jelemana keurna nahaun cenah deui dupi eta kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat teh naon eusina ama ari eusina kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat teh nyaeta firman Allah anu ulah dimangmangan deui firman Allah anu ulah dimangmangan deui nya sabab ari sastra teh hiji tulisan anu geus ngajadi basa Jendra hartina kakuatan Rahayu Ningrat salametna sadunya jadi anjeun bakal salamet dunya akhirat lamun anjeun sumener kana eta kitab timalan ta eta kitab teh kitu oge lamun ditalaah kitu oge lamun sangeusna dibaca dipigawe diamalkeun ulah dijieun isim leres ta eta kitab leungit wayahna teangan dina lebah dieu ama dek mancen dek mentes kanu jadi anak kapandu wayahna geura init geura teangan eta kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat teangan kitab Semar ulang wayahna bantuan bawa neangan eta kitab nu jadi anak oge Kakang Semar obat ieu anak kaula pandu lamun teh mah salah bejaan ulah asa-asa ulah dumeh kadunungan salah der diantep nya sae panggageuingkeun hatena lamun manehna poho mangga diestokeun pangelingankeun sanggup atawa henteu pikeun neangan eta kitab sadia tanaga jeung pikiran bujeng hingga kapulut marganing tanaga larapati ge kasangakeun ama ieu teh memang hiji keur kapentingan pribadi anjeun eta kitab teh ngan kaituna sabenerna mah mangpaatna mah keur sararea keur kasejahteraan sararea nagara jeung bangsa leres sanggup aya eta kitab teh hartosna pituduh di jerona teh pituduh anu ulah dimangmangan deui pituduh dupi eta anu dituduhkeun ku kitab teh mana sakur anu nenyo jeung nu katenyo eta anu dituduhkeunana maksudna pokona
lamun hayang nyaho eusi kitab kudu nyaho eusi Semar Badranaya. Nah kayaknya sih naon maksana pokona keuneng kegemeureunnan tatelepek spandukna. Nah ada jisim abdi mah jalmi biasa sih nya jig kira teangan eta kitab unyuk sumanga kedah ngidul ngaler ngulon atana pingetana ama ngidul Kakang Semar anom urang pilarian eta kitab sae mangga wayah nawe tuang putra asta jingga dawalas canak kan tenan sae Ramad Dewaji wayah putra dalam dina waktu sayeuna sejamilarian eta kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat bra gera lumampah jung gera lumaku jigra ini gera bebeja heula ka inung hidup ka lanceuk hidup ka para pini sepuh karaton penta restu naku hidup unjuk sumanga bra wayah nawe barengan Kakang Semar mangga mudah-mudahan tiasa kapenak eta kitab deseun nya cing panggih sumohon mudah-mudahan baik malahan anjeun oge kudu bajuang kitab eta teh keur kasalamatan urang sararea di malan mangga permios we atuh jisim abdi sun iya Kakang ilaing pangbejaankeun tuturkeun dewek kitu nya sae mangga bulan tua mangga ugan niraya lumun mimitin niraya ngerana kondor saking pangkunan nale indra eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan bae ragataya pangawasa ana sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan Raden Panu Sarengsena munut restu ti sadaryana para pini sepuh anu aya di karaton. Dah, ieu ge. Ka ibuna Karakana sadayana nyaeta diantar ku restu sadayana sami lumampa. Saya pusir dayeuh timul kampung padesaan seueur nu kaliwat. Anjog ka hiji tempat satengahing marga. Loh, tangtos bagi. Pulang urang ngareureukkeun heula cape. Oh mangga. Oh iya.
naon heula nun urang ngareureukkeun heula sape oh saya jang buru-buru jang akang itu engal di sauran gelas jajab dunungan laras engal gitu beda ya datang artis sumping artis mah beda wae oh jauh keprok we ya lan doakeun euy masyarakat maramena teh geus ka juragan Panu ini teh laras kulan ear sadayana saur manu wireh Raja Astina Gusti Abiasa tereh lengser ka Prabon laras sakedap deui kulan ceklan dewek macing percaya percanten kana ceklan akang moal nepi ka gagah satria piningit teh ala tarabis ceklan akang mah naon heula kan urang ngareureukkeun heula cape po sae beuki montok we aya bebarengan we jeung dunungan tu jelema saurang batur moneter teh bargang ieu mah kitu belah-belah blih-blih beuki genut teh da eta tuangna sesa dunungan kedawa kasaha teh jang anu rewog bulan kadieu sakedap su aya priyogi asawios cekap di dieu dek neungeul teh engge nyaho lain boga rasa teh mohon kawas kasasama we cucungik sia pagi kan nya bade jajab dunungan milarian kitab saurna teu aya sumuhun kula nya doana we pidungana we ti abdi mati sadayana naon heula gan urang ngareureukkeun heula cape dawala sumuhun sae naon bokap urang tingali awakna nepi ka belah-belah blih-blih gitu hadapan tiba heula ge kitu na kakaran heuleu lain heuh eta we saprak kudunungan dipikanya saprak kudunungan teu dijauhan ka kitu keun atuh montok-montok peperihan urang can bisa mulang tarima boga kolot senang kudu atoh boga kolot montok peperihan urang anakna begang dupi milarian kitab teh kedah ka mana saurna ai kudu ka mana nama kulacan apangan kudu ngidul we cenah ka dieu po sae kadeja bakal ngaliwatan leuweung anu sanget ieu teh cu ulah saomong-omongna deuleu sae diestokeun ulah cing inget cing bisa pinah cai pinah tampian hirup madeuleu ulah disarwakeun jeung di lemur sorangan ieu sasangat-sangatna leuweung moal leuwih sangat tibatan sungut sia kade jaga bibir teh ulah hareup teuing cing bisa adaptasi hari adaptasi teh naon tah nu matak hirup kudu daek gaul ge kitu ku perpisahan ai babarengan jeung putra raja tiba heula tapi teu nyaho tetelepek teu nyaho adaptasi acan hirup teh nu matak aya koran teh heug baca lain didiukan nah saya jauh-jauh ditanyakan adaptasi kena koran dan ditanyakan ku ingat ponok adaptasi ingin naon gitu nu mata kudu daek gaul ge kitu hirup mah
ieu marajeun radio TV mari sowe terus datang beritana pas di paehan tah ku ayana berita teh urang teh nambah wawasan teh saeutik gedena boh media elektronik boh media cetak kurang teh baca meureun saeutik gedena nama pengetahuan teh dikadek sia ku aing nah maka dikadek adaptasi naon jika TV kurdek gaul kurdek kucu baca coba lain dijawab kalah jiji kana bucu baca tanyakeun atuh kanu itu nana tuh kanu mere masalahna ajilai kada kuring mah teu nyaho kitu goblok kita tadi ya Pak naon adaptasi teh nepi kaki jo ieu aing nepi ka dibeakeun ku sorangan eta belet nah anak-anakan atuh da memehe es yang megapleh di mana dek nama pengetahuan dulu sedangkan negara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas nah anak-anakan teh kalah nyarekan abdi menanyakeun teh adaptasi agan kaula dupi adaptasi teh naon paingan da turunan ti bapana belegu kayak gini hari adaptasi teh nyaeta urang teh kudu bisa nginung ka waktu mi bapak ka zaman cing bisa tumpa-tumpa hirup teh pinah cai pinah tampian mana waktu heureuy mana waktu dinas tah kitu deuleu teuing nu mata kudu apal kana sikon deuleu tuh geus nu anyar deui wae ai sikon naon singkatan teh belegug singkatan da dina zaman kiwaring mah geuning zaman teh singkatan wae geuningan mode KTP naon KTP teh kartu tanda penduduk mode jurdil naon jujur jeung adil mode luber langsung umum bebas rahasia Ngesian kemerdekaan karya anu pinuji muni ngawayang sawengi kang ayi nu sae awan kasaksi salayang mutanu sayakti kurang mah tangetos kaharti mun ngemutanu sayakti kurang tangtos kaharti rana bareng rana hidang aidang kaya rana
boga seni padalangan maraconto jangatikan tukur tiara aturan Oleh jang nunjang kana pangan Hasanian kabudayan parajukeun babarengan pacuan sewang-sewangan sing layeun geuningan jeung sauyuna lamun urang lamun urang campuran wah mawa ulah mawa takut kasaran angguran si lidah maran duh pasakanya anggo elamu dan ngapa ngira lain-lain daun awi kita lain-lain baca-baca diri seniman jangan senimati mama pancan anu pasti ngabantu pemerintahan jadi juru panerang Mugan nira
ya lumun mimitin rayang rana mimitin rayang gani raya lumun mimitin rayang mandeg satengah king marga mandeg satengah king marga wis kena dihimpin asti kersah yang witi Raden Panu kali Semar Badranaya Astra jingga sareng dawala nampi pancenti Prabu Abiasa pikeun milarian kitab sastra Jenderal Rakayuningrat riren di setengah king jalan pikeun ngareureuhkeun capek Unirahan Andika parantos pepes kesang panginten karinget agan sareng kesang abdi tangtos jalan deui panginten memang cepot wayah nawe maneh ulah arajeng subaha pikeun marengan kaula nah ngangge sasauran kitu agan teh kewajiban abdi salaku pawongan agan moal bade ngijing sila bengkok sinema nah ngangge sasauran kitu agan teh sayogi sanaos dugi ka mati ge abdi tanaga sareng emutan kasangakeun jisim abdi teh sen parantos buleut tekad teh pikeun nyarangan agana ngangge sasauran kitu layan kaula teh asa dibere PR ku Kangjeng Rama Kang dipasihan PR kumaha nun wayana nguping kasauran eusina eta kitab teh cenah di Semar kitu maksudna ayeuna kaula teh panasaran mentas supaya pedar bejer beas ulah di dinding kelir genang siloka gera pedar secara basna naon eusina eta kitab nu sabenerna walah sumuhun eta teh pituduh nun firman Allah anu ulah dimangmangan deui oh kitab anu kapungkur kantos diaos teh apa teu aya sauna leungit cenah jang nya abdi da kantos maca kapungkur teh neme dugi kana wabil akhirati hum yuqinun sakitu nya ai Fatihah mah jeung eta alif-alifan apa harita teh nya karek kana alif-alifan unggul nu katalaah pisan muku abdi ngan eta teh jeung amalna ulah dibaca wungkul naon daya hartina teteh nya cenah ai eusina teh ieu aya di bapa maneh sepo eusi naon bapa mada di eusi teh patuanganana panginten ulah cobi guar naon teteh eusina saur Kangjeng Rama satu acana kaula mios tadi eusina eta kitab teh cenah wujud Semar Badranaya ti mimiti kuncung nepi ka ngaran cing geura guar dina waktu ayeuna meungpeung kaula narima hatena jeung pikiranana sabab tanda tanya kaula
panggih oge kitab aitanya usina maker naon sok atuh kanya Pak saurkeun jelema bulat kitu nya lain saya tamak dari kakolot tah ya jisim abdi mah daya hartosna mung aing Semar mangaran seun kaula percaya yen anjeun cenah ieu mah hirupna anjeun teh tibeh ditu keneh di zaman aki buyut baung jangawareng udeg-udeg kakait siwur marahan dina zaman Ramayana ge anjeun geus aya numutkeun beja tinu menang dipercaya dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye Kakang Semar geus kumelenang di dunya naon joseri we nah batu kungsi beye oh paribasana meureun ayang sirina teh batu masih kena beye paribasa nah tadi na peuyeum gitu batu teh cicing atuh tong heureuy cepot hae punten agan nya atawa nyingkah we kitu sakedeung moal sok mangawe di dieu tongan tegan wae atuh aya disingkahkeun mung sae ku jisim abdi di guar ayeuna nanging aya syaratna teh naon syaratna teh agan ulah ngange-angean coba monya kudu buligir sih monya ngadengekeun kudu buligir kudu ulutudan buligir teh anu dimaksud kumaha ulah ngange-angean baju ieu sanes baju nu mana baju tinu sanes pamadegan tinu sanes mangga kosongkeun heula dina diri agan margi moal tiasa eusi upami nyanak gelas anu eusi moal tiasa kaeusian upami nyanak wadah anu eusi bahekeun heula welanan kosongkeun heula we jiwa bersihkeun heula ngeme bisa ngemkeun moal pati-pati nyarita kitu lamun eueuh sabab kan tenan naon sabab bilih bentrok pamadegan di mana agan parantos ngange-angean tinu sanes engke pagedrug engkena tina model paham kieu mah kaituna bakal aya hal-hal anu diharapkeun aya mamala anu teu hade can ngarti deh ngomong bapak nepi ka ieu oh dengekeun aya ngarti mah jadi sinakna kaula teh kudu ngosongkeun heula jiwa sumuhun oh ngarti kaula Kang margi upami jalmi parantos diansikan pamadegan upami ngadangu pamadegan ti batur teh moal narima da boga rasa pangbenerna malah sakedik ageungna upami ngadangu katerangan tinu sanes teh kulantaran dirina geus pinuh boga rasa pinuh dina dirina bakal nganggap lain kanu sanes malahan bakal jebeng kaituna ge hartosna agan bakal taklid nya atuh nu mawi upami palai teulem kana balong uwa mangga urang sareng teuleumna sareng uwa hayu urang pilarian naha lauk naon anu aya di dinya ulah suudon nuduh aya lele aya mujairna tapi upami diapruk ku urang-urang saatan heula mah mangga asa daek jejebloganna we sareng uwa mangga kitu nya jadi kieu meureunang lamun akad dieusian pamergan kuring teh da biasana jelema masuk ngaku bener boga rasa pang benerna boga rasa bener cek sorangan ai mamalana jelema teh di mana geus diacikan pamadeganana
lamun kubatur rek dirobah teh boga rasa dijajah dirina sanggup korbankeun jiwa tah tina bag-bagan agama makade malahan bakal make dalih fisabilillah segala kitu. Oh gitu nu mawi kosongkeun heula ku sae mangga lajeng wae ieu pandu dina waktu ieu sasat maksad ngosongkeun heula diri. Dah, ieu siap Kang, mangga. Tah, mangga. Hiji kitu, kadua teu aya istilah dunungan sareng pawongan. Teu aya istilah dunungan jeung pawongan. Sumuhun. Margi di hadapan pangeran mah jalmi teh sami, teu cacah, teu menak, teu pangkat, teu kuring, teu pamimpin, teu rakyat, teu nu bodoh, teu nu miskin, teu nu pinter. Rekep deng-deng papak sarua. Rekep deng-deng papak sarua. Yegra ke tanah suci. Teu nu beunghar, teu nu miskin, teu cacah, teu menak, teu pamimpin, teu rakyat. Lamun geus kudu make baju kitu, teu baju kitu we nu barodas. Awan nu beunghar, awas nu miskin jeung kudu buligir hartina teh. Baju ge kudu sarua. Oh nya. Oh kitu Kang. Teu aya istilah pawongan sareng dunungan. Bilih aya kecap anu kasar engke tiwa. Teu aya istilah guru sareng murid. Urang disareng we diajar sareng gua. Dakwah oge diajar keneh. Mangga siap wa bade mangga naon nu mari taroskeun mangga eta we heula ananda ceuk batur mah diseungseurikeun cen eta buuk di tengah-tengah mun-munan anu disebutna eta teh kuncung sumuhun numutkeun beja tinu menang dipercaya cenah ari kuncung Semar teh lobana teh aya 360 lamar aya oge nu nyaritakeun 89 lamar ayeuna mah hartina kuncung jeung eta teh naha mana nu bener kuncung leres kumarupina bodas di mana jadina di tengah mana di tengah-tengah badan agan dina ati sanubari agan geura bersihkeun mana langsungkeun kana emutan agan hartina agan kedah istiqomah anceg panceg teu ungut kaliduan teu gedag kanginan siap kumaha eta kuncung lobana 360 lamar aya oge nu nyaritakeun 89 lamar nu mana nu bener duanana ge teu aya nu lepat sami ge kumaha bisa sami na 360 jeung 88 ieu teh kolot teh ngalilir batur wae ih jang cicing jang nada teu lompatan ieu ge cepot kan pangmelikeun udud ke tejing da tebih wayahna jauh oge apal abdi supaya nyingkahnya nepi ka tedek jempe sia. Nah iya jelema biwirna nya kunaon bisa sarua na 360 jeung 88 tuh ini eta kuagan gede taroskeun palai uninga sepangna disebut sami nya dupi 360 bijina sabaraha hiji 3 genep kosong jumlahkeun 3 sareng genep salapan ari sareng kosong salapan kene ari 88 salapan sareng salapan sabaraha 18 ari 18 teh angkana hiji 8 ari hiji jeung 8 salapan kene nu mawi sami lain teu sangga bapak dewe pinter matematikanya babarengan ti zaman Ramaya kana kene kakara apal ayeuna ai
usina teh salapan kene naon maksudna nu mawi angka salapan mah di sana kitu di sana kieu oge balik deui ka salapan contona hiji kali salapan ari 2 kali salapan 18 hiji sareng 8 salapan nya leres 3 kali salapan 27 ai 2 sareng 7 nya Kang dudungan dewek naon kaget meureun cing jempe nya leres 4 kali salapan 3 genep 3 sareng genep nya salapan kene 5 kali salapan 5 kali salapan teh 45 aya 4 sareng 5 salapan kene 7 kali genep cicing sah coba ayeuna genep kali salapan sabaraha genep kali salapan teh 5 opat pan ya 5 sareng opat salapan 7 kali 7 40 salapan lain teu lain kaula da eta teu daek jempe beuwirna teh tong dibejaan ke marek init-initan teh gerak kitu tara mere alas ka batur bere alas batur teh ulah yang kusorangan jadi kaciri nemongkeun teh kasulitan ati jadi kaciri we ku batur teh nya leres sanajan sabaraha kali salapan oge balik deui ka salapan hartosna teh ka 10 tunggal ngawujud dupi Quran sabaraha juz 30 sabaraha ayat cenah mah genep 1000 genep ratus genep 10 genep ayat sabaraha hiji genepna aya 4 kali genep 2 opat ai sakai Quran teh sabaraha judna 30 ai 30 sareng 2 opat 5 opat ai 5 sareng opat nya Yusua Nabi pan genep 33 tahun pan genep jeung 3 teh salapan nya Pak pek pikir ku si lain salapan mikiran naon mikiran ieu bapa bieu salapan hade teh angkanya mangga emu palsafah urang pan Pancasila 45 butir nya aya 4 jeung 5 salapan tuh naon hartina keke dupi Quran anu genep 1000 anu genep 1000 genep ratus genep 10 genep ayat teh disingkat jadi disebatna Al-Fatihah surat Al-Fatihah disebatna Ummul Quran nya ya hau maneh nguping sih Quran teh disingkat jadi Al-Fatihah sumuhun timimiti alhamdulillahirabbil alamin inna tatungtungna aya salapan garis jang alhamdulillahirabbil alamin hiji ta alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Malik Yaumiddin tilu ta Malik Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4 ihdinas siratal mustaqim 5
Syirotul ladina an'amta alaihim genap ghairi maghdubi alaihim 7 waladolin 8 salapan amin ka-10 nu macana disingkat deui Al-Fatihah teh jadi surat Al-Basmalah. Basmalah teh salapan engang kumas gerajang baca hiji ni 2 la 3 hi 4 roh 5 man genap ni 7 roh 8 him salapan 10 nu macana nya nya paingan dewek teu kabagean euy iya Kang dina wujud urang oge aya salapan liang ya salapan liang gitu sok hitung ku Selijang panon 2 irung 2 tak jadi 4 ceuli 2 genep sungut hiji 7 nu 2 deui dihanap yeuy nya 4 sungut jeung ucapna 5 ati jeung pikirna genep otak jeung akalna 7 leungeun jeung obahna 8 suku jeung lengkahna 8 saraf jeung rasana ka-10 tunggal ngawujud nyaeta wujud jeung hirupna anu ngelolana ge 8 ka 10 tunggal naon diantarana amarah lawamah sawiyah mulhamah mutmainah rodiyah mardiyah ngancikna dina kamilah jeung nuroniyah baliyah jeung nuroniyah nya 10 tuh nya tah bismillahirrahmanirrahim teh singkat ayeuna mah jadi 3 Al-Basmalah teh disingkat jadi 3 B sin mim bi ismi B ba sin mim ba sin mim ba'na bariul baroya ba'na teh bariul baroya sinna satrol atoya sinna satrol atoya mimna mu'til atoya hartosna bariul baroya teh nyaeta nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun ai satrol atoya sin nyaeta nu nulungan jeung nu ditulungan ai mimna mutil atoya hartosna nu mere jeung nu dibere kumaha kaituna hayang ngarti abdi gubrag we aya katerangan wanahnu aqrabu ilaihi min habdi warid urat beheung jeung beheungna aya antara tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui kumaha pangihna tinu bieu kumaha nu mere jeung nu bere nu mere jeung nu dibere sumuhun mu'til atoya teh bismillah teh nu disingkat nu mere jeung nu dibere da teu jauh gubrang deui aya katerangan man aropa nafsahu teh sing saha jelema nu geus apa ka dirina nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna tinu bieu ka penakna kumaha nu mere jeung nu dibere nya da teu jauhna kumaha cobian deh ku agan geura agan ngahuapkeun naon we nya minangka ngahuapkeun cau saha nu dibere sungut ai nu mere leungeun geuning eta nu mere jeung nu dibere teh anjeun keneh teh nu mere jeung nu dibere salira keneh ye nya Kang satrol atoya nyaeta nu nulungan jeung nu ditulungan kumaha teu jauh geura sok agan gagaro saha nu ditulungan teh beuteung da ateu eta beuteung nu ditulunganana nya aya nu nulunganana leungeun geuning eta teh jauh nu nulungan jeung ditulungan teh
Gerasokjang silaingnyen udud manya silaingnyen udud na di alun-alun ay udud na di Gunung Gelis da teu jauh antara nu dijieun jeung nu nyieun nya eta keneh jadi maksudna kumaha saha anjeun teh sabenerna atuh cobi mun manusia geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina saha anjeun teh disebut panu eta mah ti bapa anjeun kaula teh manusia nya mana manusia teh nya ieu dadana tah mah ieu nya dadana ieu mah ieu irungna ieu panonna ceulina sukuna tuurna kanyutna taeuna di jero mah aya ge wadukna jang nya nya di jero mah atina babatna jantungna ye mana tuh pak manusia teh mana coba gubrak we tarucing ti kolot putri gelis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seuri berehan tara masihan upama init-initan memeh urang init geus nepi kapal tilelep ka langit kuya paeh katiisan pire mata katorekan nu penek cicing dilebak sirahna mapakan mega ongkoh penek oh iya saha anjeun teh aya ge leungeunna aya ge sukuna ngaku manusia teh anu mana tah anu salilana ngabdi anu mung dibohongan anu aya di awak maneh saha tah nu mawi teu aya pawongan dunungan ge eta jeung gubrak teh jo maneh we punten oh iya nganu harti sajajar sarua sadarajat leres Kakang Semar nya timbalan mana atuh waduh geuning teu ngabogaan naon-naon kaula teh tah geuning gubrak we la haula wala quwata illa billahi alil adim dek boga naon manusia naon nu rek diaku ku manusia teh nepi ka mak harta kakayaan dikumpul-kumpul di luar negeri di dieu nanaonan teh sementara rakyat engkak-engkakan didengkek ke perekonomian mana nu rek diaku ku sia teh mana nu disumput-sumput teh ulah ini sia bahaya ini bahaya geus naik kieu leuh kompor naik kada tarang mah bahaya we Pak ulah tarik ting Pak mesti disebut provokator Pak bebas mengemukakan pendapat di muka umum dibelaan korupsi kolusi jeung sajabana mana nu rek diaku ku maneh teh mana geuning di mana paeh mah lako jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teu keluarga teu mangtalo teu sorenang acan naon nu rek dibawa ku sia teh mimitina ge datang teh buligir balik deui ge buligir diboehan ge kudu hirup naon anu rek diaku teh nya aduh Kakang Semar ayana ye naon cing non teu aya aku nagan nu mawi ulah buligir teh lain teh boga baju ngan dijual sia tengah boga naon-naon wa teh nu mawi ngaranna ge Semar sempengangkeun-ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksikan hade jeung gorengna alam aduh Kakang Badranaya
numawi agan bari dicalonkeun raja di negara teh mangga cing sagemblengna pikeun kapentingan negara jeung bangsa heulakeun tibatan kapentingan pribadi. Ai raja menganukur sababaraha periode tapi rakyat langgeng hirupna. Nya engke agan bakal disumpah di ungkulan kitab malah anu diucapkeun sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat buktikeun ku agan. Atuh da loba janji muluk aya teh jelema teh. Ya, aku akan membela wong cilik. Wah. Bohong. Mana janjimu? Lain membela wong cilik, mereka mah mengpenan wong cilik. Teu aya akun agan teu aya. Numawi agan upami ayeuna daek barang tuang atanapi maraban anak pamajikan ladang korupsi ladang kolusi sarua jeung ngaracun katurunan. Numawi jeung tibatan kitu geus sepaehan pamajikan jeung anak teh paehan sakalian. Jeung tibatan bakal angay-angayan maka gorengan wong tua gawe wiwitan wong nom dharma lakoni sing saha kolot anu nyen kagorengan anak insu nu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan. Nya leres Kakang Semar tuh ceuk wa oge teu aya akun agan amuy teu aya akun di alam dunya teh teu aya agan numawi dina sandi atuh cing sajujurna agan kapan di dinya ge aya peri kemanusiaan aya ketuhanan nanahkeun urang teh kudu apa kadirina yen di diri urang teh teu ngabogaan naon-naon ari manusia teh salilana sumrah jeung pasrah. Margi pancen manusia hirup di alam dunya teh lintang ti keur ibadah moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah. Ulah nyieun rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian, ulah nyieun rupa-rupa alasan pikeun mundur tina ibadah. Taieu geuning buktina mah manusia teh teu ngabogaan naon-naon agan kade cing ati-ati dina enggoning mayunan negara sareng bangsa. Ya mah kitu sote agan dume calon pamimpin cing apa arti ketuhanan kemanusiaan jeung sajabina. Luh nya Bapak kitu ieu teh agan Kakang Badranaya ulah yakin kakasepan kaula ge bakal eueuh bakal genti kolot sumung si horeng dunya teh panggung sandiwara panggung teh dunya teh arif panggung teh isuk-isuk ke pandirungkadkeun ieu panggung teh dunya teh panggung sandiwara diansurkeun ieu dunya teh sakedap deui kiamat disebutna. Leres Kakang Semar numawi teh oge upami agan jadi pamimpin daek ngalakukeun hal-hal anu teu diharapkeun sarua jeung nemongkeun kabelegugan agan jeung kalemahan agan. Nya leres sarua we jeung ngaboretekeun liang taun di pasar leres temong kalemahan agan ke tapi lamun anceg panceg teu ungut kalinuan teu gedag ganginan dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna teu ngarti cicingjang hartina teh ieu wujud geus kakokop ku kaimanan jeung katakwaan yakin agan yakin
tekedah kompanye agan tekedah engke bakal ngaleok asal bukti dina gawe dina waktu sih nya apa tuh nya lah nya coy sakitu leres Kang jadi lamun kitu carana atuh kedah ka mana milarian kitabna syariatna eta kitab eusina mah aya diri agan anu 6.000 600 ayat teh nuduhkeun ka agan saha diri anjeun teh sabenerna nu matak innalillahi wa inna ilaihi raji'un ge asati Allah mulang ka Allah tuh leres sakitu nuhun Kang mangga urang piralian eta kitab sareng ua tapi milariana teh initna kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah deh aing basa kolot ngalalieur kieu ye lieur aing ngadengekeun Semar Saya mah kitu wae. Ieu neangan kitab init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah jana da lieur aing init kudu bari cicing laras lumampah ulah ngalengkah sumuhun kumaha carana urang sami-sami rap sidakep sinuku tunggal mateni bebahanan catur dria catur hartina opat dria angen-angen sir budi cipta jeung rasa mangga urang tatapa sareng urang melebu pilarian hayang kalam gaib wah eta wah kula mangga yuk karasan dipaleta ngoh aya situ cikahuripan urang abdas heula sareng gua mangga Saya daguane pot di dieu mane mau ulah milu pot alah sabodo teuing da sok ngantegan ngilu oge. tuturkeun kolot intip dengekeun kumaha cara-carana urang teh moal kieu wae